Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastaun Siti Aminah, sim kuring nguprik pangarti ti SMKS Buana Nusantara. Sim kuring kiwari kelas 12 jurusan Kehutanan, baris midangkeun praktek kaulinan budak baheula di Sunda, nyaeta oray-orayan. Ieu mangrupikeun pancen pangajaran basa Sunda. Wilujeng nyakseni. Aturan main tina kaulinan oray-orayan ieu nyaeta mimiti kabehanana tentukeun 2 jalma anu bakal jadi gerbang. Maranehna bisa milih ngawitan hempimpah atawa cinciripit. Terus 2 jalma anu jadi gerbang tadi ngabagi ngaran pikeun 2 kubu. Contohna bulan jeung bentang. Bariskeun siga oray. Barudak sajana baris panjang. Tina anu pangjangkungna di hareup sirah oray, nepi ka anu pangpendekna di tukang ekor oray. Sararea kudu nyekel tak-tak babaturan di hareupna. Barudak anu ngabaris tea ngalangkungan gerbang bari ngawihkeun lagu oray-orayan. Contohna kieu. Nalika 2 jalma anu jadi gerbang bakal nurunkeun leungeunna pikeun nangkep salah sahiji barudak. Barudak anu katangkep kudu milih antara bulan atawa bentang. Tuluy baris di tukangeunana. Ieu dipingpin dugi ka barudak anu ngabaris beak. Nalika sadayana geus baris, 2 kubu bulan jeung bintang bakal ngadu kuat ngalawan tarik tambang. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nada dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.